Tah ieu proses ieu ada merak kanggo suung. Tah ieu hasil tina perelek teh dibangunkeun kana usaha suung. Kema bilih aya anu priyogi suung, tah kantun ngahubungi we ka Mang Oyok. Ngantong hayang ditamahan unggul ya manu sararea nya. Kare bisa minta emo ke bebeja ka Mang Oyok. Ieu hasil tina iuran perelek teh alhamdulillah. Tos tiasa ngadamel usaha. Hasilna kanggo kepentingan lingkungan. Mudah-mudahan tiasa berkembang, tiasa menciptakan lapangan pekerjaan kanggo lingkungan. Ya Pak Utang begang-begang oke dadaekan. Daekan mengutang begang-begang oke. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ya dipaparinan kelancaran. Amin. Dipaparinan kesehatan kanggo nu ngajalankeunana. Aya batian meureunnan kanggo kepentingan lingkungan. Ari tos gaduh usaha mah gaduh penghasilan tetap panginten lingkungan teh supados kapayuna gampil aya pangabutuh lingkungan teh tos gaduh usahana kieu mah teu kasisi kagigir merarian dana tos gaduh usaha mah kantun prakna we.